Mang, kemarin teh tanggal 22 Desember teh hari ibu. Heeh, hari ibu naon gitu. Ibu saha? Nya ibu anu sarupa jeung ibu awewe eta teh hari ibu gitu. Indung didinya atuh. Berarti pemajikan manteu kaasupnya dalain ibu. Kan sarua majikan indung barudak atuh. Saru hari ibu aska asupkeun indungna barudak. Oh. Tapi tetangga mah teu kaasup merenya ada nyebutna teh lain ibu ka indungna teh. Teu kasup kumaha maksudna? Nyebutna teh Umi. Dunet. Sarua keneh umi jeung ibu teh atuh. Ya beda atuh kuduna mah ayah naon teh ayah hari Umi, ulah hari ibu wae. Nya hari emak sekalian. Heeh.